Wilujeng enjing pamirsa tepang deui sareng simkuring Novarianti dina acara Breaking News. Dinten Kemis 12 Mei 2020 genep, simkuring bade nepangkeun warta ngeunaan kirab mahkota binokasi anu janten bagian tina Milangkala Tatar Sunda 2020 genep di Sumedang. Ieu barita salengkepna. Kirab mahkota binokasi mangrupikeun salah sahiji kegiatan budaya anu dilaksanakeun di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dina raraga mialing Milangkala Tatar Sunda tahun 2020 genep. Milangkala Tatar Sunda janten momen penting pikeun ngingetan deui sajarah, budaya, sarta jati diri urang Sunda. Anu kedah teras dijaga sareng dilestarikeun ku generasi ayeuna nepi ka generasi nu bakal datang. Mahkota binokasi sorangan mangrupikeun simbol warisan Karajaan Sunda anu miboga nilai sajarah luhur, sarta raket Patali jeung Sumedang Larang, salaku salah sahiji pusat peradaban Sunda baheula. Dina kagiatan tahun ieu, kirab mahkota binokasi dimimpitian ti Keraton Sumedang Larang, teras diarak ngider ka sababaraha titik utama di wilayah Sumedang. Kagiatan ieu dipirik ku rupa-rupa unsur budaya Sunda sarta diluan ku masyarakat, budayawan, oge unsur pemerintah daerah. Antusiasme warga katinggali jelas nalika nyaksian kirab ieu. Seueur masyarakat anu ngadokumentasikeun jalana acara nganggo telepon seluler, bari tetap ngejaga katertiban sareng ngahargaan prosesi budaya anu keur lumangsung. Selain kirab, acara ieu oge dihias ku rupa-rupa pituntonan seni tradisional Sunda. Di antarana tari jaipong, rampak kendang, serta pituntonan busana adat Sunda anu nambihan suasana jadi leuwih meriah sareng serat ku nilai budaya. Numutkeun keterangan panitia, kegiatan ieu miboga tujuan pikeun ngawanohkeun deui nilai sajarah Karajaan Sunda ka generasi ngora, sarta nguatkeun rasa nyaah kana budaya daerah di tengah arus modernisasi. Ku ayeuna kegiatan ieu dipihareup masyarakat Sunda khususna generasi ngora tiasa langkung reueus kana warisan budaya anu dipiboga, sarta terus ngamumule budaya Sunda di mangsa nu bakal datang. Pamirsa, kitu tadi warta ngeunaan kirab mahkota binokasi dina raraga Milangkala Tatar Sunda 2020 genep di Sumedang. Mugia ku ayeuna acara eta budaya Sunda tiasa teras hirup, lestari, sareng dipikareureuss ku urang sadayana. Cimkuring Novarianti pamit undur diri. Hatur nuhun parantos nyaksean. Wilujeng enjing.